Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui ngadongeng deui mitra-mitra pumirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Kekebul Suci. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-8. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos. Mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru samulangna ka imah gura-giru buratih ngadudut neng Mirna anu masih keneh inghak-inghakan ka jero imah kasampak payuda geus ngajega di patengahan. "Yeh, di mana ari hidup Mirna?" tanya payuda bari netep seukeut kanu jadi anakna. "Di taman kota bapana nyamperkeun si tukang tipu," cek buratih gancang emang jawabkeun. "Mamah jahat," cek neng Mirna bari ngaleos ka kamarna. Pika sebalen pisan boga budak teh bapana ieu nyapekeun kolot," cek buratih bari gek diuk dina kursi. Mohon wios mah, bidadari bapa anu geulis anu pinter, sing sabar we nya. Ayeuna mah pang meserkeun sate, bapa asa lapar. Asa hayong mam sareng sate ieu teh, cek payuda kalayan leuleuy. Buratih anu satadina sieun keneh ku payuda kacida bungahna dileuleuyan deui samodel kitu teh. Hatena jadi regreg deui. Koloyong buratih kaluar tekung silila oge kadenge suara mobil ngagerung anu sorana bekila beki jauh ninggalkeun eta imah. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru sainditna buratih gura-giru payuda nyamperkeun anakna anu keur ceurik inghak-inghakan. Nitah buratih meuli sate teh. Ari sabenerna mah payuda mah boga tujuan hayang nalek neng Mirna ngarah teu ditempas kunu jadi pamajikanana. Kumaha tuh kahayang hidup teh bagor. Hampura bisi ngarasa kakungkung ku bapanya. Ari pikeun bapa mah pek teh teuing rek bobogohan jeung saha oge. Dari sabenerna mah bapa oge geus nyaho saha anu sabenerna Jang Marwan teh, cek payuda. Kituna teh bari ngusapan buuk anakna. Ngadenge kitu neng Mirna ngulisik ret ka bapana bari can eureun tina ceurikna. "Pak, mamah jahat," cek neng Mirna bade ngagebig-gebig leungeun bapana. "Yeh, jahat kumaha atuh bagor? Lain jahat eta mah. Bakat tingkun nyaah meureun. Pedah we teu merenah dina cara mikan nyaahna. Sabar we nya geulis. Teu semet ayeuna mah tong nyiksa diri. Mam deui siga sasarinya ngarah bapa teu melang. Cik ari tadi kapanggih ku si mamah keur di mana kitu?" cek payuda ditungtungan ku pananya. Geus kitu mah ngandarak-dak weh neng Mirna nyaritakeun naon-naon anu cikeneh geus kajadian dibarengan ku inghak-inghakan. Katembong payuda kacida agebegna bari unggut-unggutan ngaregepkeun carita ti neng Mirna nepi ka rengsena. "Lakadalah, sabar we nya geulis. Keun bae perkara ieu mah ku bapa diurus. Sok we ayeuna mah ngaso heula engke peuting urang ngalongok Jang Marwan nya," cek payuda bari nguniang cengkat. "Pak," cek neng Mirna neuteup ka bapana. Payuda ukur ungeuk bari imut
leos ka kamarna. Sanggeus aya kana sawatara lilana kurunyung deui payuda nyamperkeun ka Neng Mirna. Jong atuh gerata mas gelis, ge urang mam ngariungnya. Ulah ngantep beuteung kosong. Pan ke peuting urang ngalongok ka Jang Marawan teh ya. Ceuk payuda bari teu weleh dibarengan ku imut. Ngadenge kitu Neng Mirna kacida bungahna. Gancang ngagugu kacai ngadon si beungeut. Papana ieu, ari si Mirna ka mana deui kitu? Tanya Bu Ratih anu karek mulang meuli sate. Kituna teh bari ulu ngalengok ka kamar Neng Mirna. Keur kacai ibuna, keur si beungeut. Jung bawaan ka dieu sanguna urang dalahar. Ceuk payuda bari muka bungkusan sate. Teu talangke gancang Bu Ratih nohonan parentah salakina. Dina waktu anu sakedeung oge kadaharan geus ngabarak. Gek Bu Ratih di hareupeun payuda tekung silila kurunyung Neng Mirna. Sok kedadahar gelis, ceuk payuda bari mangnyukeun sangu keur anakna. Calebek sadaya dalahar siga anu nikmat pisan katembong Bu Ratih bungah kacida sabab anakna geus daekeun deui dahar. Sanguan deui nyamir, ceuk Bu Ratih bari nyiuk sangu. Neng Mirna ngan saukur unggek. Puguh we Bu Ratih beuki bungah. Teu sirikna kabeh deungeunna diasor-asor ka Neng Mirna. Permisi, ceuk hiji sorat ti luar. Saha mah tempo, ceuk payuda dibarengan ku isyarat ku matana. Kuniang Bu Ratih cengkat koloyong nyamperkeun panto. Berai panto dibukakeun. Jangan bergerak, Anda kami tangkap. Ceuk anu anyar datang anu tayalian 2 urang polisi. Bu Ratih tetar jalan bari kekeleuweuhan nyanyambat salakina. Neng Mirna jejaritan mamah-mamahan tapi gancang dilelemu ku payuda. Sanggeus Bu Ratih dibawa ku polisi, kakara dijelaskeun ka Neng Mirna yen dirina sorangan anu ngalaporkeun Bu Ratih ka polisi. Lain teu nyaah lain tega ari Bapa mah Mirna. Ngan eta mah sangkan indung hidup sadar tina kasalahanana. Saupamana anu bebejana kula wargana Jang Marwan mah pan leuwih ripuh balukarna. Keun bae da moal lila ari kasus kieu mah. Ceuk payuda ngajelaskeun. Neng Mirna unggut-unggutan tanda ngarti gabrug ngarangkul bapana. Nangkep pageuh pisan nembus kana hate anu nyangsangkeun harepan. Cag urang tunda heula kaayaan Neng Mirna anu saeutik gedena keur meunang kabungah. Ayeuna urang samper heula kaayaan Makarsih jeung Mang Jaji anu siga teu geunah cicing sabab hariwang ka Jang Marawan anu geus liwat ti magrib tacan aya keneh mulang. Iye, neangan oge kudu neangan ka mana atuh Nyai, da teu nyaho ulin ka mana. Ceuk Mang Jaji basa Makarsih terus-terusan nitah neangan Jang Marawan. Pokona mah teangan bapana. Teuing kunaon ieu hate kuring asa sesebelakan kieu. Ceuk Makarsih bari ngusapan dadana. Bareng jengongna adan Isya, kadenge aya anu uluk salam dibarengan ku ngagedoran panto. Berai Mang Jaji mukakeun panto. Mang, amang, itu Jang Marwan. Ceuk anu anyar datang anu tayalian tukang beca anu geus langganan dahar di Makarsih. Kituna teh bari nunjuk kana becana. Ret Mang Jaji jeung Makarsih ngareret kana beca. Marwan! Ceuk Makarsih dijeritan. Gancang Mang Jaji jeung tukang beca mayang Jang Marwan ka tengah imah. Sok digolerkeun dina kursi panjang. Makarsih rawah riwih jeung ceurikan Jang Marawan anu ngalempreh. Iye, lain mewek. Buru mawa cai haneut, lapan getih garingna. Ceuk Mang Jaji ngingetan pamajikanana. Gancang Makarsih cengkat serta gura-giru ka dapur sejak nahonan parentah anu jadi salaki. Kumaha caritana ieu teh Kang? Tanya Mang Jaji ka tukang beca. Kieu nya. Tadi we aya jalema ngagimbung di taman kota, ngariung jajaka anu geus teu walakaya. Ari disampeurkeun teh geuning Jang Marwan. Nya gancang we kukuring teh dibawa ka dieu. Deuk tukang beca nyaritakeun lelakona dibarengan ku ciduh
anu racrot tina bibirna. Kalayan pinuh ku Kanyaah, Makarsih jeung Mang Jaji ngurus Jang Marwan. Adi tukang beca mah balik deui, dibere duit oge kekepehan teu daek narima. Kaayaan Jang Marwan estuning pikawatireun, can bisa ngomong-ngomong acan, bibirna jeding siga dicocoengang. Sampurasun, ceuk hiji sora ti luar. Gura-giru Makarsih mukakeun panto. Geuning Neng Mirna, mangga kalebet Neng, ceuk Makarsih ngabageakeun anu anyar datang. Anu tayalian Neng Mirna jeung bapana. Neng Mirna ngaguk-guk ceurik ningali kaayaan beubeureuh hatena. Makarsih oge jadi pipilueun ceurik deui. Ari Payuda mah ngan saukur tungkul, teu langsung dibejakeun perkara jujutan kajadian anu sabenerna anu tumiba ka Jang Marwan. Harita keneh Jang Marwan dibawa ka rumah sakit ku Payuda. Kalayan Makarsih jeung Mang Jaji mah dicarek ulah ngabiayaan Jang Marwan, kabeh diurus ku Payuda. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru, sadibawana Jang Marwan ka rumah sakit, Neng Mirna satia ngabaturan nguruskeun itu ieuna kalayan geten bubuhan ka jalema anu kacida pisan di pikanyaahna. Ngahuapan daharna, nganteur sakalieun hayang kacaina, nyepon awakna jeung sajabana. Ari Payuda teu bisa nyarek, da geus bisa ngaraskeun kana eusi hate anu jadi anakna. Paling lamun samulangna gawe Payuda mah nempo Jang Marwan teh. Taralila kituna teh, paling oge ngan saukur sajam atawa 2 jam. Soal imah keur saheulaanan mah birum dititah cicing heula di imahna, pikeun babantu popolah, nyeuseuh ngalicin jeung sajabana. Da bubuhan ku eueuhna Buratih teh, eueuh anu ngurus pagawean awewe di imahna. Ari Makarsih jeung Mang Jaji unggal peuting nempoan Jang Marwan teh. Samulangna ti warung makan, samalah peuting pangheulana mah nepi ka meuting di rumah sakit. Isukna oge teu dagang da bubuhan teu balanja. Dina waktu 3 poe kaayaan Jang Marwan geus rada meusan, bibir anu bareuh geus kempes, geus siga sasari deui. Pedah aya anu barocakan alatan kulit bibirna diadu jeung huntu. Waktu diteunggelan ku jalema titahan Buratih, atuh tarang jeung gado anu asalna barareuh oge kiwari mah geus biasa deui. Tinggal geuneukna wungkul. Dada anu dijejekan ku jalma jangkung badag oge geus ngurangan rasa nyerina. Hatur nuhun pisan Neng, tos satia nguruskeun akang, ceuk Jang Marwan bari nyekelan pigeulangan Neng Mirna. Teu kedah nunuhunan sagala Kang. Pan akang dugi ka kieu teh, anu janten sababna mah abdi pisan. Hapunten abdi nya Kang. Tempas Neng Mirna bari neuteup Jang Marwan. Tetep anu ieuh anu pinuh pisan ku Kanyaah. Sampurasun, ceuk Makarsih anu ngurunyung pangheulana. Dituturkeun ku Mang Jaji jeung ku Payuda. Heueuh ngahaja samulangna gawe teh. Payuda nyamper ka imahna Makarsih, ngajak nempo Jang Marwan ka rumah sakit. Rampes, tembal Neng Mirna jeung Jang Marwan bari ngareret kanu alanyar datang. Makarsih gura-giru ngadeuketan Jang Marwan bari ngusapan buukna. Jang Marwan diriung-riung ku jalema-jalema anu mikanyaah ka dirina. Aya dugikeun abdi teh Mang oge bibi, ceuk Payuda bari ngareret ka Makarsih katut ka Mang Jaji. Makarsih jeung Mang Jaji ngan ukur silih reret bari kurang kereung. Sanggeusna leuwih ti heula sanduk-sanduk menta hampura. Geus kitu mah ngandarakdak weh. Payuda nyaritakeun kajadian anu sabenerna, anu nyababkeun kaayaan Jang Marwan nepi ka kitu. Makarsih jeung Mang Jaji ngaregepkeun saregep pisan. Jadi pamajikan sia anu nyilakakeun anak aing teh. Paingan sia daek ngubaran anak aing. Yo, sok sanajan aing teu jegun siga sia, aing mah teu ridho anak aing dinyeri. Ceuk Mang Jaji bari nyuntrungkeun dada Payuda ka tembong amarah anu ngabebela tina sorot matana. Enggeus akang enggeus. Matak daekeun ngurus si Ujang oge. Ari Payuda mah meureun ngarasa tanggung jawab.
anu salama bebengok si Ratih nawe ieu mah. Ceuk Makarsi bari gancang nyekelan leungeun Mang Jaji. Apunten pisan abdi sareng pun bojo emak oge mamang. Ceuk Payuda bari ngeluk tungkul. Ari Neng Mirna mah ngaguk-guk ceurik ngarumasakeun salah alatan dirina pisan anu geus nyababkeun Jang Marwan cilaka teh. Antuk nama sanggeus sababaraha kali menta hampura tur dilelemu ku Makarsi. Mang Jaji teu burung bisa ngahampura kana kasalahan Bu Ratih. Teu poho malik menta dihampura sabab geus ngagugu amarahna. Kaayaan siga bihari deui iwal Neng Mirna anu can eureun ceurikna bari nyuuh kana suku Jang Marwan anu keur ngagoler dina risbang rumah sakit. Mamah jahat, Mirna ijid ka mamah. Ceuk Neng Mirna dibarengan ku ceurikna anu beuki ngaguk-guk. Tong nyarios kitu Neng, teu sae. Nyakeun we da ieu mah panginten tos janten nasib akang. Mamah mah mata kitu teh bakat ku nyaah ka Neng panginten sieun hirup Neng sangsara. Nya sing emot Neng. Neng ayeuna tiasa dugi ka kieu teh sababiahna mah ku kaayaan sepuh Neng. Moal tiasa kabayar ka nyaah sepuh mah Neng. Ka nyaah sepuh kanu janten puterana kacida ageungna. Upami ka nyaah nu janten putra dibandingkeun sareng ka nyaah sepuh ibarat kekebul taneuh dibandingkeun sareng legana ieu bumi. Nanging sok sanaos kitu mugia ka nyaah putra kasepuhna anu sok sanaos mung saageng kekebul sing janten kekebul suci anu kenging ridho ti Hyang Widi. Ceuk Jang Marwan bari ngusapan leungeun Neng Mirna. Hate Makarsih Payuda katut Mang Jaji asa katurih ku kekecapan Jang Marwan anu samodel kitu teh. Jadi ras inget ka diri anu teu bisa nyunggemakeun kolot-kolotna. Teu karasa cimata ngabarabay nyurucud haneut mapai pipi pating karecelak maseuhan ubin di rumah sakit. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru genep bulan ti harita Jang Marwan dikawinkeun ka Neng Mirna. Kalayan waragad kawin kabeh diurus ku Payuda. Iwal mas kawin anu jadi tanggung jawab Jang Marwan mah da memang ngaranna oge mahar. Pameuli geus tangtu geus jadi kewajiban anu meulina. Jang Marwan jeung Neng Mirna kacida bungahna sabab pada mikanya kaasup ke ku Bu Ratih anu kiwari geus sadar kana kasalahanana. Ye rengse tamat saur Kang Heri bilih aya anu kasabit nami kasebat tempat sareng kajantenan. Apunten pisan ieu mah mung sakadar carita rekaan. Oge ti Mang Guru anu mangdongengkeunana nyuhungkeun dihapunten tina kakirangan sareng kalepatanana. Sakitu anu kapihatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per miyos.